Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kirasim bari muka kampretna nembongkeun punukna oge sabri nurutan pada muka bajuna nembongkeun tak-takna ka pamurtala. La ilaha illallah, memang bener imah tenggelan anu kacida jahat na imah ye. Cek pamurtala kaget bari gogodeg salila-lila barang mireungeuh tapak tenggelan ujungan si Darba. Kulitna jabati renyah teh ngagempeng tutung teu beda we ti tapakna duru. Lain manehna teh murid Pasidik masnya Simnya. Sim, pamurtala satusan nanyakeun. Sanes Pak Guru, ti ujung kulon manehna teh Pak Guru. Nya pantes atuh. Lain maneh anu ngamimitianyeun kasalahan Sim. Pamurtala nanya deui taletenakar hayang ngayakinkeun meureunna. Teu pisan-pisan Pak Guru tiasa ditaroskeun ka anu sanes oge mangga ngawitan nama pasendatan sareng babah tongcai kitu. Batelas ngabarerang ka abdi dumih abdi duaan harita sasarengan sareng babah tongcai kitu Pak Guru. Tina pasal ngaduhaya meureunanya pamurtala tulis telepek. Sanes Pak Guru. Dateng ngiring ngadu si Darba mah. Rupina wae ngabela baturna anu waktos dipayun kantos ributan sareng babah tongcai. Balon Kirasim kutan pamurtala ungut-ungutan. Geus kieu we ayeuna nama sabri Rasim. Hade ari kitu mah jalana pamenta maraneh ku kaula disanggupan. Hagteuing irah-iraha kaula pasti ngadatangan miramare. Tapi samemehna tangtu nyamper heula ka maraneh. Nuhun atuh Pak Guru abdi teh moal lami ngadeheus Pak Guru, permios we atuh nya Pak Gurunya Kirasim jeung Sabri teh serikna ting aracong bakal ting ku bunga bakal bisa maleskan nyeri ka si Darba. Oh gitu. Sokan buka itunya. Daguan kumaraneh di pamengpe. Kieu paling oge tangtu ku kaula teh bakal dibawanya. Ceuk pamurtala bari ngareta si bongkok anu teh tadi gawena teh ukur nyaksian anu ribut catur. Sanggeus tiluan arinit di tidinya pamurtala ngajengjen dina lawang ngawaskeun anu keur leumpang. Hatena mah teu bodo ngarakacak upama segireungeuh Kirasim jeung Sabri teh. Lantaran sok ngahudang rasa inget ka lanceukna nyaeta Ki Jamal. Anu kaeta dua jelema teh muridna anu kacida dipika memeutna. Ieu sababna anu matak manehna janggupan oge. Tapi sanajan bener oge geus nyanggupan kana pamenta Kirasim jeung Sabri, manehna moal gana-gana wani ngayakeun tindakan nurutkeun sakarap dirina. Rek badami heula jeung Aki Sidik anu ayeuna geus dianggap mitrana. Rek di pentabong bolonganana kumaha pihadeunana kitu. Baraya Cakra ari si Barja ieu. Sanggeus manehna ditinggalkeun ku si Darba jadi cuang cieung sasat eueuh batur pakumaha-kumaha.
ongkoh pamikirna laun manehna papanggih jeung pagobang katut bahdira atawa babah tong cai sabaturna piraku ngantep tangtu bakal ngayakeun balitungan ka manehna. Ras inget kadinya manehna jadi loba kahariwang jeung kasieun. Tungtung nama belenjang we manehna kaluar ti wewengkon Miramare make jalan anu berasna ka Cigodeg. Kulantaran sasatna anu kagaburan nyingkahan kasieun, lumakuna teh teu mapai-mapan jalan koral. Tapi totorobosan malibir ka kebon-kebon kukurusukan kanu bala-bala atawa mapajan satapa kajugjug ka hiji lemur. Lamun teu bagi lemur nya malibir lemur bari sakalian menta cai tambahanna. Waktu ngadeukeutan Cigodeg manggihan lemur anu rada jolok ti jalan. Manehna norobos deui ka jero. Lantaran pamikiran geus deukeut ka jalan aspal, piraku usum esangna si babah tong cai tenggulam pereng ka jalan gede. Ari bus ka hiji lemur. Mireungeuh loba jelema kaluar ti hiji imah. Ari heg teh disidikeun bertempat main atuh bus we manehna asup dara milu ngadu. Tungtung nama idak lihar didinya malah boga sobat duaan pada tukang ngadutun ngucal kartu ngaranna teh si Wasman jeung si Ursam. Bibit buit urang dinya sarta cicingna ayeuna si Barja teh nyiruruk di imahna si Warman atau si Wasman. Dumeh pada dududaan. Sakali mangsa geus deukeut ka asar, Gumilar jeung Arman keur kabeneran aya di Cigodeg di warung nama Emot. Geus 2 poe mareuting di Mancagahar tas nganterkeun Bahdira jeung Biureh barali ka Miramare. Anu dina poe katiluna rek marondok di Cigodeg. Ngarasa sono ka Mang Emot. Ongkoh aya talatahna yen isukan cenah aya anu rek dibahankeun pikeun pauhi. Ku maksud tadi mah moal lila Gumilar di Miramare teh. Sangeusna babadamian jeung Kiraksa tina hal Nya Arum, Gumilar teh rek terus mulang deui anu saterusna mah rek daratang deui jeung kolotna pikeun nangtukeun iraha-irahana dilangsungkeun ka Balanyuncung. Tapi nya kitu teh we memang naon-naon anu digariskeun ku pangeran mah di luar daya upaya manusia mah pikeun ngarobahna. Tegasna mah manusia teu bisa nangtukeun nasibna pribadi. Sok aya we sesekelanana anu mangrupakeun halangan harungan. Nepi ka naon-naon anu geus direncanakeun atawa diajam teh tungtungna mah bolai atawa ngeser waktuna. Saperti kaayaan Gumilar, aya we hahalangan teh teu kalis lantaran aya kembang-gembang pirebuteun teh ya. Manehna teu tega kudu culjeun ninggalkeun wae di Miramare. Bener aya pamajid teh mah, tapi kacida goreng kasebutna mun manehna ninggalkeun kewajiban anu memang kudu direngsekeun ku manehanana. Lantaran sajabana bakal aya tindakan meles kanyeri ti si Darba oge apa nyangkut dirina Nyi Arum. Anu kaduana waktu-waktu ieu teh Nini Usi baraya keur katarajang garingging panas tiris. Mangkaning geus paheut nyaluyuan kana panyambatna Kiparta. Cinek nama Aki Sidik teh rek pindah nuturkeun anu jadi anak. Ongkos salirana bisa padeukeun jeung anu jadi mitra-mitrana baheula. Boh jeung Kilarga, boh jeung Ki Mangsal Hapi. Geus karuhan kitu mah leos we Gumilar Nyi Arum jeung Arman baralik. Rek lalajo teh jadi teu paruguh sok sieun
malah jadi ngadatang ke ributan anu antukna der ngadon dianggap ngacaokeun. Tapi tacan oge sakumaha jauhna lalempang kitu kangeunana aya nu ngudag duaan aya lian ti Juragan Sukarta bareng jeung rakana Panata ti Bandung nyaeta nu dianjelakan ku Neng Nani ngahaja nyusul ka Miramare maksudna mah rek mapageun anu jadi alo. Gumilar dakwaan heula Gumilar. Juragan Sukarta ngagero. Gumilar anu keur lempang tiluan ngarandeg bari ngaret ka tukang. Ari breh tetetela ngembang boled ramana Neng Nani nyusul. Mata aya akibatna ieu ceker teh satena geus milaan ngarasa paur. Gumilar nah bener maneh nyiksa si Neneng? Juragan Sukarta nanyakeun sanggeus anjeunna pahareup-hareup jeung Gumilar. Sanes nyiksa Juragan teu pisan-pisan make jeung nyiksa sagarupi. Alah Karta nah make ditanya heula kurang ajar sia teh tah. Kaprot we Panata teu tatapasi deui nyabok ka Gumilar anu saeutik oge teu nakis. Kelanan Pak tegada gurung gusur Pak sabar heula Pak. Yo kaprot wae Bapak. Gumilar sate kapola nyadarkeun Panata. Lain sabar-sabar sia koplok. Geus puguh si laing teh ngunghak campelak plok. Jadi naon si laing di dieu teh ha? Plok. Bari hiuk deui Panata ngaheumatkeun leungeunna rek mino nyabok. Rada ngerasa kaget oge dumeh nu dicabok teh teu kelel-kelel. Culewat culung tek. Ngadadak panyabok Panata aya nakis anu datangna meuli sakolepat nyaho-nyaho geus ngajegah hareupeun Panata gigireun Gumilar. Alah teu sae ngumar-amarah nun. Ieu jalmi teh teruskan tenan teu keur saeung ngalawan. Ceuk nu anyar datang nu taya lian ti Pamajid anu kabelan harita teh keur aya di dinya ngahaja ngahadang lantaran geus kataksir Gumilar moal daekeun ngalawan. Ngahalangan sia. Saha adi teh ha? Bapana si Gumilar si kurang ajar. Panata merongos. Rada nyeri deui leungeunna. Urut tadi diadu jeung leungeun Pamajid. Leuwih ti bapana kulan. Kaula teh si Majid urang Cibalieur. Juragan manor besar piraku hilap deui ka kuring. Grasok emut-emut. Pamajid ngagiler ka Juragan Manor Sukarta. Ari alus sama ulah pitilueun. Pamajid ieu teh malulu urusan kuring jeung manehna. Juragan Sukarta ngawabadian ka Pamajid. Tapi abdi yakin Jang Uum moal ngalakukeun hiji pagawean anu ingkar tina bebeneran. Nah jurangan tos wali deui kumaha tinak tandukna si Belang waktu kapungkur teh. Pamajid tetep neugdreug. Urusan nu kaliwat mah teu perlu diungkap deui Pamajid. Tapi ieu mah urusan ayeuna. Cenah tadi teh manehna nanda saja ngawirang ka anak kaula. Juragan Sukarta tetep merongos. Tos pasti juragan. Mana ayeuna rek ditanya oge. Namun geuning nyabok patos dipasuunkeun geuningan. Alah rek liwarah we sakali aya si Gumilar teh yeuh. Lain kuna naon si walak teh kurang ajar. Adik-adik karek bebela kumaha ya teh? Panata merongos ka Pamajid bangun anu nguntup nguyup naker.
sor lawan ye sinata urang Bandung ye. Bal pasti geura sempalkeun ieu tatak si Majid ari bener mah didinya. Teu bisa disabaran deui. Pak Majid maju bari nepak dadana. Aduh, bener-bener rek ngalawan, rek ngabelaan si Wabalna ke dinya teh. Sababea ngaliuk ari breh teh nu dinu poek jelema ngariung narangtung opatan. Di antarana aya nu jangkung gede andihi nanding anak gajah nyaeta anu ngahehe tadi. Neleukeun kana popongkol anu gedena sarua jeung ping-ping kolot. Anu tayalian eta teh Bah Jagur jeung tiluan muridna nyaeta si Piong, si Jamian, oge Api Soleh jeung si Darba. Darba Pak Majid ngaranjuk kaget. Hehehe. Apa gene-gening Majid? Si Darba sering hehe. Pugue sakit tepung oge kani kamah moal poho saumur atuh. Hehehe. Ganti meureun kana maksud kaula pangna ayeuna datang di kadieu teh Majid. Pugue lain rek sosoroh andon atuh euy. Ulah takabur Majid. Hayu urang laksanakeun mun nya Andika bisa ngakorok si korok kaula. Ayeuna rek iraha deui Majid. Meung pemrineh ieu. Apan kaula keur aya nu dising hareupan ieu. Alah cetek eta mah Majid. Ukur cacing jauh. Tapi perlukeun heula mayar hutang. Nah teu masa anjeun boga hutang. Tempatna Darba diki bariji amelga dulu sanggup di dinya. Nam jelah sok dihareula kali itu Pak Majid ayeuna mah Malika Juragan Soekarta. Sanes kirang upami mung aya anu langkung penting namun tetep kanggo lawan mah tegedah milari anu sanes. Mangga jang saterusna Pak Majid ngajakan gumilar pikeun ini tidinya rek nuturkeun si Darba. Patalakuna Pak Majid bangun anu nganggap sepi pisan. Teu kira-kira panata nafsuna, maksudna mah Pak Majid dek di jewangan kabur di halangan ku Juragan Soekarta. Bari pok ngaulang. Sawios anggur mah urang nempokeun ya, mah teu hebat geura ceuk Juragan Soekarta bari Noel kalanceukna. Pak Majid ngagedik bareng jeung Gumilar, Arman jeung Nya Arum dituturkeun ku Juragan Mandor Soekarta katut panata. Sakur nu nyarak sian tadi ukur nuturkeun ku panenjona, ngarasa kaget anu pasea teh bet kitu tungtungna. Pikeun anu teu ngarti kana duduk perkara nama buguh matak teu kaharti. Pak Gobang anu memang waktu tadi babarengan jeung Pak Majid. Barang mireng bakal aya kejadian anu teu beres, blecet we manehna bebeja ka Mang Salhapi, geus kitu blecet deui ngabejaan Aki Sidik di imahna. Teu wudu atuh Mang Salhapi ngarasa leuasna. Leuwih-leuwih paraksa ku ngadenge pasendatan Gumilar jeung Juragan Soekarta oge kacida matak ngaranjugna.
ayeuna cenah ditambahan deui ku anu rek riributan jeung si Darba. Teu talangke deui bring we sararea arinit ka tempatna Ki Bariji. Anjog kanu dituju pamajid jeung baturna. Pamajid geus ngajega di pakalangan ngadu hayam keur nyang hareupan hiji jelema anu adeg pangadegna teu beda we ti anak gajah. Leungeun katuhuna ngekeuweuk hoe sagede bitis anu geus herang sarta hideung. Eta teh pakarangna Bah Jagur anu kasida ampuhna. Lain puluh deui 200 jelema anu jadi korban keuna ku panggebugna Bah Jagur. Ngadadak kadengi hiji sora anu matak muriding bulu punduk. Dituturkeun ku ngolebat teh hiji cirim anu ririaban teu beda we ti kalong. Kolebat gaya bak cidung cek gigireun pamajid si horeng Pamurtala geus ngajega bukna ngarambueuk satali ririaban ketebak angin. Beungeutna anu serem estu mata kimir jelas ebreh kacangan ku cahaya obor anu ngabebela. Ngahaja beunang masang si Darba. Manusia atawa setan sahatria itu Darba. Bah Jagur kaget sarta nanyakeun ka si Darba nya kakakso teh neger-neger maneh teu bisa dipaling hatina mah. Aduh ka Pak Guru, si Darba oge teu apaleun sama sakali Pak Guru. Manehna teh nyahoeun yen Pamurtala teh paman guru Ki Kasim jeung Ki Sabri. Di sajen pihak Pamurtala ngarewas ka pamajid yen ieu musuhna anu jangkung gede andihi teh rek dising hareupan ku manehna. Tapi pamajid demikeun anggur mah nyisi ka Pamurtala. Atuh koloyong manehna nyamperkeun Gumilar anu harita keur ngarendeng jeung Aki Sidik anu kakarajo pisan datang. Meh bareng jeung Ki Rasim Katut Sabri malah Pak Irpai alias si Bongkok. Pikeun anu kakara mah mata kaget nyereungeuh. Saleser mani gede-gede teuing ngadungkuk dina pundukna. Antukna mah jadi oge ributan teh. Galagatna kieu mah geus semua bisa dicegah deui yo. Aki Sidik ngagereneng balik ngaret ka Pamurtala anu nyelendep ka kencaeun Gumilar. Nyi Arum harita katuhun Gumilar diapit ku Aki Sidik. Mani ngaberi gidig nelurupaan Pamurtala. Tapi ngerasa kaget dari dumeh siga anu layet jeung salakina. Bah Jagur anu geus hayang derwe mepejet pamajid. Ngagegag maju bari ngulinkeun paneungeul hoena. Dipuihkeun hareupeun dadana mangrupa hiji tameng anu moal bisa ditembus. Sedengkeun pamajid tetep ajeg dina pasangan ulin. Madi saya gadina jurus gelap ngampar. Geus teu dina hatena yen ieu jelema teh moal teu hebat pangabruhna. Kapan Sidarta oge sakitu kasebut muridna sakitu tangguhna. Bener anika teh ngaran Majid. Bah Jagur nanya bari ngahehe semu anu nguntut nguyu. Teu pindo. Sabalikna ari anika saha. Ulah engke modar susah nyalabarkeun teu nyaho di ngaran. Walon pamajid bari malik nanya. Walaya duana atawa tilu. Kaula sarua ngarasa jeung Maryam anu sok diponjong dipuja di luar Batawi. Maksudna mah Maryam si Jagur anu aya di Batawi nu ayeuna mah geus dikamuseumkeun.
pantes ngaran jalma andar-andar mah sarua jeung Maryam. Pamajid bapanas ngahina sesetan kurang ajar blok blok hiuk we sagede bitis teh sorana maninga hiuk rek mapag hulu jelat pamajid pindah tempat sakilatna babukeun leungeunna kana peupeuteuyan musuhna. Tapi Bah Jagur anu disangka kolot teh atau boyot teh ngan sakicep geus bisa ngepeskeun tenggelan lawan sedang hoe ujungna geus ngahiuk deui rek ngahancap punuk lawan. Pamajid ngalegot deui. Cere aya ligireun lawan hiuk cekuk. Jurus ka hiji ulin madi anu marupa tonjokan ngahancakanna puceulina. Tapi Bah Jagur ukur dengdek meusan bari malik hiuk deui rek nyamar sirah. Pamajid rikat ngajolat ka tukang bari sukuna ngahelang najong pigelang lawan. Tapi Bah Jagur teh eleh rikat ngagentak narik leungeunna anu saterusna hoena disabetkeun rek ngahakan bincurang lawan. Untung teu keuna lantaran Pamajid teu kurang-kurang kesitna. Bari narik dari sukuna cilong luncat ka gigireun Bah Jagur. Teu ngalobakeun di pamolah hiuk ceprot tenggelan kepangan sapunuk. Tapi Bah Jagur batana muruk mah kalakah malik bari ngaheumatkeun tenggelanana arek ngababad suku. Pamajid luncat di ka tukang bari sukuna anu sabelah ngacejek dada Bah Jagur. Tapi lawan teh bener-bener kuat. Dijejek satakeur talaga teh terengot-rengot kalah terus nyuruntul bari ngabubat babitkeun hoe paneungeunna. Kabeh sakurang nempo teu srikna nahan napas. Megeg amekanana lantaran anu narajang jeung anu nakis teh manis sajorelat. Komo dina ngasupkeun tenggelanana mah siga anu dek bae nyetakeun kana burayot. Edasnya burayot deui ya. Saya burayotan aslina berasa ka ieu mohon. Sigana mah si Kang Bunyamina ieu mohon resep kana burayot. Kabeh sakurang nempo teu sarikna nahan napas. Megeg amekanana lantaran anu narajang jeung anu nakis teh manis sajorelat. Komo dina ngasupkeun tenggelanna mah siga anu dek bakhos. Ngan Aki Sidik jeung gumilar katut pamurtala anu tetep tenang teh. Hiuk. We Bah Jagur hubang hareupeunana muih teu beda bae ti kolecer. Nutup badana bari terus ngangsreg ka Pamajid anu ayeuna gawenangan terus unur-unuran lantaran cung tiringna Bah Jagur teh geus teu tembong saeutik-eutik acan katutup ku ngubeungna hoe hideung anu kokolebatan mangrupa gulungan hideung anu nutupan badan Bah Jagur. Lamun maksa ditarajang geus moal salah deui sakur anu nyampeuk pasti bakal rampal atawa parotong teu beda we jeung anu disamar ku peso nyaeta peso rajang anu kacida seukeutna. Ulah kalakah mundur Majid. Hayo gerak ayodan. Bisi adika hayang ngasaan kumaha hebatna gerakan lancah maung. Tutungku sanuju ulun. Bah Jagur ukur ngadengi serina jirim nama tetep kokolebatan. Pamajid teu malan. Manehna terus unur-unuran kesangna geus ngoprot. Kesang tiis masihan badana tapi teu oleh mikir kumaha cara narajang di manusia. Hareup jeung gigir siga katutup kawasku cahaya hideung tapi sabenerna mah teu beda we ti anu ditutup ku jari-jari anu ngubeungna kacida matak bahayana. Wani ngasupkeun panarajang hasilna teu beda we ti bunuh diri. Hiji-hijina jalan ukur ti tukangeunana. Mikir kadinya
reg pamajid ngaraneg netep gulungan-gulungan hidung anu beuki lila beuki deukeut barang kira-kira setengah depak deui mah di antarana sakilat pamajid ngagenjotkeun awakna koleang cruk jadi aya ditukangeun sarta teu antaparah di hiuk cidak tenggelanana dina ulin madi ngahanca punduk musuhna hayah cepet dampareungeun pamajid ngahanca pitina hasilna jauh tina sangkaan Bah Jagul terengot-terengot hiuk cepet deui tenggelan semu gunting dihantam di pipina Bah Jagul kalkah malik bari ngahiukeun paneungeulna ngorebat rek ngahakan palipisan tapi pamajid cukup waspada sakila cingkrak kagigil sok hoe nahun teh kalakah nuturkeun gilekna pamajid ngagentak ngabalirkeun beungeutna sak diwe Bah Jagul nyempong kagigil terus-terusan narajang musuhna ku hoe anu dibulang-baling kurang-kurang rancing geus mah geus henteu ti tadi kene oge badan pamajid pilaku teu ramuk dihakan ku hoe ajungan Bah Jagul anu geus sababaraha kali badanna kabeunangan sanajan bener manehna tagen tangguh kuat tegedag bulu salamar lain teu karasa tenggelan-tenggelan musuhna komo tampiling sembu gunting mah sanajan bener teu matak nutungkeun kana kulit beungeutna tapi teu burung karasana panas ruhei ngajadikeun panas tiris lain di nafsuna anu matak dina panarajang geus teu make uguran deui terus mubat babet asalkeuna awakna sorangan mah geus teu jadi pikiran rek kabeunang rek henteu geus teu jadi soal sabalikna ieu pamajid ayeuna manehna leuwih ati-ati dina ngawangun anu jadi lawanna anu estuning lain bantrak-bantrakeun mun musuhna anu sakitu gedena teu jadi pikiran teh tapi nyang hareupan hoe anu sagede bitis sarta digunakeun ku tanaga anu sakitu hebatna asa lalawora lamun gana-gana wali nakis teh ieu sababna anu matak pamajid teu wanian ngadu tanaga ngayonan musuh teh ukur ngandelkeun kapalitanana waktu Bah Jagul ngahiukeun deui tenggelanana rek ngaremukeun hulu sakilat pamajid ngalegot dituliskeun ku jingkrak sabrut pereupna notog iga burung sedang leungeunna anu hiji deui sakilat mata meupeuh pigelang lawan tapi Bah Jagul bener-bener leuwas kawas batu atau bener-bener teuas kawas batu karang ditotog iga teh teu kerel-kerel leungeunna anu dipeupeuh kalakatus ngahiukeun paneungeulna rek nyabar beuheung orokaya pamajid ngagentak nyumputkeun awakna tina sasaran bari luncat satekah pola nyamarkeun sukuna kana bincurang lawan sedang sikuna nyuruntul ngahakan siku lawan siku awora jeung gado Bah Jagul cidak disusuku tenggelan madi ngahanca beuheung tapi eta si Bah Jagul kalah ka ngaheungeu anu saturna sablot deui narajang ka pamajid ku tenggelanana rek ngahanca tak-tak ngan bae pamajid ge saha atuh teu cileureun maehna rekat ngacaul pikeun nyalametkeun awakna hayo gerak katrukeun pangawasa teh majid sia sakalian jeung adi maneh sia jeung Majid di Cicalengka kubu ka dieu sia Bah Jagul ngagero sungutna molongo kawas guha reges pinuku huntu-huntu anu rupana hideung jeung baradag teu beda we ti baliung pamajid boro-boro hayang nemaalan sapasang palona neuteup seukeut teresot tina paneunggeulna anu jadi musuh anu terus ngubeng diulinkeun luhureun sirahna
Sebelum deui Bah Jagur narajang dina gerakan lancah maung. Pamajid loncat deui ka tukangeun anu jadi musuh. Tapi kawasna bae sakali ieu mah Bah Jagur teh teu mikeun mun awakna kudu jadi sasaran paneungeul anu jeung lawana. Kalawan teu disangka-sangka ti anggalna maehna rekat malik bareng jeung ngubengkeun paneungeul dina gerakan lancah maung. Anu pikeun Pamajid mah kacida matak ngaranjugna. Ngagentak manehna ngajauh ka tukang tapi geus leuyeut teuing. Suku Pamajid anu sabelah beunang kababuk anu antukna awakna ngacleng sababaraha tumbak. Ngan untung Pamajid teh dina soal kakuatan mah teu beunang dihina basa. Ukur ngarepeng sakedeung teu lila geus ngajereg-jeg deui kalawan teu sakara-kara. Bah Jagur mireuneuh musuhna geus nangtung deui. Kalawan teu ngarobah gerakanana terus manehna nyamperkeun ngadeuketan. Pamajid teh mung rada gugup kudu kumaha ngayunan gerakan ieu musuh anu memang kasida bahayana. Tapi mikirna teu lila sabab sadar yen manehna teh lain keur main catur. Sakilat manehna geus ngarobah kuda-kudana ngabangun pasangan gelap kampar anu memang jadi alanana. Kalawan teu ngadago musuh nyampe sabrut we gerakan lancah maung Bah Jagur teh diteum ragu Pamajid ngagunakeun gerakan gelap kampar. Jurus-jurus anu ngaruntuy 7 anu digerakeun ku leungeun Kencakatuhu jeung suku. Sakaligus ngacak-ngacak ramat lancah maung awor jadi hiji sabab itu ieu geus nekad bibilasan. Cilaka ieu ya Aki Sidik anu tadi nyaksian ujug-ujug gagaro pinuh kareuwas. Memang teu salah ngabayakeun bareng jeung ngagerona Aki Sidik badan Bah Jagur namru sedang badan Pamajid ngabresat. Nama terus cungkal jumpalik sababaraha depa jauhna. Jegoh batuk kolokok utah-utahan ngaluarkeun getih hirup lalamaran. Bareng ngudupuruk Pamajid bari ngutahkeun getih hirup. Bah Jagur mah geus bisa dihudang bari ngagedogeun awakna sakilatna besat. Maksudna mah rek terus nyampurakeun nyawa Pamajid anu harita masih keneh babalongkengan ngaluarkeun getih lalamaran. Jelas maksudna rek nalapati Pamajid. Hiu we Bah Jagur anu gedena sagede bitis teh ngalayang di luhureun sirah Pamajid. Anu mun ngagejret teh ningang sirah piraku teu beulah sataprona bujag bajan kaluar. Sakur anu nempokeun eueuh anu tinggararo sawareh mah bari mengpekan beungeut tina ku ngarasa paur rek nulungan taedang ka puguh gerakan Bah Jagur meningan sakolepat pisan teu beda dituturkeun ku Panenjo. Kolebat terus paneungeul Bah Jagur namag malah mena oge nepi ka ngacarijeg sarta kuda-kudana jadi pajenjar. Ciciren yang tenggelan bantlok jeung hiji tanaga anu kecida rongkahna teu bisa dikira-kira kumaha kahebatana oge harita keneh